Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Ieu teh kitab anu diturunkeun ka maneh Muhammad sangkan maneh ngaluarkeun manusa tinu paroek kanu caraan. Kalayan widi pangerana nyaeta kana jalan pangeran nu kawasa nu maha pinuji. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. وويل للكافرين من عذاب شديد. Allah nya anjeuna anu kagungan saniskara eusining langit katut bumi jeung kacilakaan pikeun jalma-jalma kafir tina siksaana anu kacida bangetna. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Nyaeta jalma-jalma anu leuwih senang ku kahirupan dunya tibatan kahirupan akhirat jeung ngahalangan batur tina jalan Allah jeung miharap sangkan anu dina jalan Allah nyeleweng maranehna teh aya dina kasasaran anu jauh. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Jeung kami henteu ngutus rasul saurang oge angin kalayan make bahasa kaumna supaya ngajelaskeun ka maranehna. Jeung Allah nyasarkeun sing saha anu dikersakeun ku anjeunna sarta maparin pituduh ka sing saha anu dikersakeun ku anjeunna jeung anjeunna nu maha gagah nu maha wijaksana. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Jeung saestuna kami geus ngutus Musa kalawan mawa ayat-ayat kami pek geura kaluarkeun kaum maneh tinu paroek kanu caraan jeung elingan maranehna kana poe-poe Allah. Saestuna dina saniskara anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun jalma-jalma anu nya salabar nya muji syukur mah. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjaakum min ali fir'auna يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Jeung nalika Musa nyarita ka kaumna sing aringet arandika kana nikmat Allah nu ditamplokeun ka arandika nalika arandika disalametkeun ku anjeunna dina kajahatan gede Firaun maranehna nyiksa arandika ku siksaan anu peurih. Maranehna maehan anak arandika anu lalaki jeung ngantepkeun anak arandika anu awewe sina harirup jeung dina kajadian anu karitu teh kakandung cocoba anu rohaka ti pangeran arandika. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Jeung sing ingat nalika pangeran maraneh cumeluk saestuna upama maraneh muji syukur tan wade kami baris nambahan kurnia ka maraneh jeung upama maraneh kupur nya sanyana siksaan kami kacida perihna. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Jeung pok Musa nyarita upama arandika jeung sakumna jalma di ieu bumi kalupur nya saestuna Allah mah maha beunghar turta maha pinunjul. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Nah can kawartikeun ka maraneh kisah jalma-jalma baheula anu memeh maraneh nyaeta kaum Nuh, Ad, Samud jeung jalma-jalma anu sabada maranehna hanteu aya anu nyahoeun ka maranehna kajaba Allah geus datang ka maranehna rasul-rasul katut bukti-bukti anu tetela tuluy maranehna kalah ngabekemkeun leungeunna kana sungutna sarta pokna teh saestuna kaula sararea kupur tina saniskara anu diutuskeun ka Arandika jeung sanyana kaula sararea mandeg mayong keneh kana saniskara war pangajak Arandika ka kaula sararea teh. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'uukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhkhirakum ila ajalin musamma. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Omong rasul-rasul naha Arandika ngarasa mangmang keneh ka Allah. Anjeunna nu ngayugakeun langit katut bumi, anjeunna ngajak Arandika supaya Arandika dihampura dosa, jeung anjeunna maparin tempo ka Arandika nepi kana waktu anu pasti. Jawabna Arandika teh taya lian ngan ukur manusia cara kaula sararea bae. Arandika salawasna hayang ngahalangan kaula sararea tina nyembah saniskara anu ku karuhun kaula sararea disarembah. Ku kituna cik geura datangkeun ka kaula sararea bukti-bukti anu tetela. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Para rasul ngajawab ka maranehna kaulah sararea teh taya lian ngan ukur manusia cara Arandika wae
tapi Allah maparin kurnia kasing saha anu dikersakeun ku anjeunna di antara abdi-abdina jeung kaula sararea henteu pantes ngadatangkeun bukti-bukti ka Arandika kajaba kalayan widi anjeunna jeung ka Allah hungkul tawakalna mukminin teh. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaytumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Kumaha kaula sararea rek teu tawakal ka Allah padahal anjeunna teh geus maparin pituduh jalan ka kaula sararea jeung kaula sararea baka nya salabar kana gangguan anu ku Arandika dilampahkeun ka kaula sararea jeung ka Allah hungkul sumrah dirina jalma-jalma anu tarakwa teh. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Jalma-jalma anu kalupur teh nyarita ka rasul-rasul kaula sararea nyaan erek ngusir Arandika ti nagri kaula sararea atawa Arandika kudu baralik deui kana agama kaula sararea nya diwahyukeun ku pangeranna ka maranehna para rasul. Pasti kami bakal ngabinasakeun jalma-jalma anu darolim. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Jeung kami pasti merenahkeun maraneh di ieu bumi sabada maranehna eta tempat teh pikeun jalma-jalma anu wedi ku kaagungan kami jeung anu sieun ku pangwawadi kami. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid. Jeung maranehna rasul-rasul menta kaunggulan nya binasa weh sakumna jalma anu sawenang-wenang jeung teuas hate teh. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in shadid. Pamustunganana nyampak jahanam sarta maranehna baris diinuman ku cinana campur getih. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalidh. Dicekokeun eta getih katucinanah teh ka manehna sarta meh hanteu bisa kateureuy jeung datang pipaeheun ka manehna ti saban jihad tapi manehna hanteu hos paeh jeung tungtungna siksaan nu kacida bangetna. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay'in dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Misiana jalma-jalma anu kalupur ka pangeranna teh amal-amalna lir lebu ditiup ku angin nu ngagelebug dina poe nu mentrang mentring. Maranehna hanteu meunang mangpaat saeutik oge tina saniskara anu ku maranehna geus diusahakeun eta teh kasasaran anu jauh. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq in yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Naha manehan teu nitenan yen Allah geus ngayugakeun langit katut bumi kalawan hak upama Allah ngersahkeun tan wande anjeunna ngabinasakeun maraneh jeung ngaganti maraneh
ku makhluk anu anyar. وما ذلك على الله بعزيز. Jeung perkara anu kitu teh henteu pisan susah mungguhing Allah mah. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Jeung maranehna sakumna bakal dijagragkeun ka Allah. Pok jalma-jalma anu lalaib nyarita kagegedena anu sarombong saestuna kaula sararea teh jalma-jalma anu tarumut ka Arandika bareto. Ukituna naha Arandika ayeuna bisa nulungan kaula sararea nyingkahkeun kaula sararea tina siksaan Allah saeutik mah. Jawab maranehna, lamun seug Allah maparin pituduh ka kaula tan wande kaula bisa mereh pituduh ka Arandika. Sarua bae pikeun urang mah boh aral humandeuar, boh sabar oge moal aya jalan geus lumpat. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Jeung setan nyerita nalika perkara-perkara direngsekeun saenyana Allah geus ngajangjikeun ka Arandika janji anu hak. Jeung kaula oge ngajangjikeun ka Arandika jeung kaula henteu boga kakawasaan naon-naon ka Arandika. Salianti kaula ngajak ka Arandika tuluy Arandika narurut ka kaula. Kukituna Arandika ulah nyalahkeun kaula tapi geura salahkeun Arandika pribadi. Kaula henteu bisa nulungan ka Arandika atuh Arandika oge henteu bisa nulungan ka kaula deui. Jeung saestuna kaula mah henteu ngabenerkeun kana lampah Arandika nyarekatkeun kaula ka Allah tiba heula oge. Jeung saestuna pikeun jalma-jalma anu darolim teh siksaan anu perih. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Jeung jalma-jalma anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh baris diasupkeun ka sawarga anu dihanapna curcor walungan. Maranehna langgeng didinya na kalayan widi pangeranna. Ucapan silih hormat maranehna di sawarga teh salam. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Nah manehan teu nengetan kumaha Allah ngadama misia kalimah anu hade saperti tangkal anu hade
akarna pageuh sarta dahana ting parno di langit. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Nu ngahasilkeun buahna saban mangsa kalawan widi ti pangerana. Jeung Allah midamel misieun keur manusia sangkan maranehna areling. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Ari misieun kalimah anu goreng teh kawas tangkal anu goreng akarna ngangkang dina bumi teu bisa ajeg. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah mageuhan jalma-jalma anu ariman ku kalimah anu pageuh hade dina kahirupan dunia jeung akhirat. Jeung Allah nyasarkeun jalma-jalma anu darolim sarta midamel saniskara anu dikersakeun ku anjeunna. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. Nah manehan teu nitenan ka jalma-jalma anu geus nukuran nikmat Allah kana kakupuran jeung merenahkeun kaumna dina kabinasaan. جهنم يصلونها وبئس القرار. Nyaeta neraka jahanam maranehna baris arabus kadinya jeung eta teh padumukan anu panggoreng-gorengna. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Jeung maranehna kapirin geus ngayakeun tandingan-tandingan pikeun Allah, pikeun nyasarkeun batur tina jalan Allah. Pok caritakeun segera senang-senang saestuna pangbalikan arandika teh naraka. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Pok caritakeun ka abdi-abdi kami anu geus ariman supaya maranehna ngaradegkeun salat ngadarmakeun boh kalawan teu katangen boh kalawan katangen sabagian tina rejeki anu ku kami dipaparinkeun ka maranehna samemeh datang hiji poe anu henteu aya perdagangan jeung teu aya mimitran. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Ya Allah nu geus ngayugakeun langit katut bumi sarta nurunkeun cihujan ti langit. Tuluy anjeunna ku eta cai teh nuwuhkeun rupa-rupa bubuahan anu jadi rejeki pikeun maranehna. Jeung anjeunna geus midamel kapal keur maraneh supaya eta kapal teh balayar di laut kalawan pangaresana. Jeung anjeunna oge geus midamel walungan-walungan keur maranehna. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Jeung anjeunna oge geus midamel sarangenge katut bulan anu maluter taya kendatna keur maranehna. Poan kitu deui geus ngayugakeun peuting jeung beurang keur maranehna. وآتاكم من كل ما سألتموه
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Jeung anjeunna maparinkeun ka maraneh saniskara anu ku maraneh dipenta, jeung upama maraneh ngitung-ngitung kana nikmat Allah tan wande ku maraneh moal kaitung lobana. Saestuna manusia teh darolim jeung kalupur pisan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jeung nalika Ibrahim nyarita, nun Gusti Pangeran abdi mugi Gusti midama ieu nagri aman repeh rapih sarta mugi abdi sareng anak incu abdi ditebihkeun tina nyarembah barhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Nun Gusti Pangeran abdi sayaktosna barhala-barhala teh parantos nyasarkeun jami-jami anu henteu kinten seueurna. Sing saha anu tumut ka abdi nyaeta jalma teh kalebet golongan abdi. Sarta sing saha anu wangkelang ka abdi nya sayaktosna Gusti nu jembar pangampura maha asih. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya sayaktosna abdi parantos marenahkeun sebagian turunan abdi di hiji lengkop nu teu aya tutuwuhanana anu pernahna caket bumi Gusti Baitullah anu dimulyakeun. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya mugia maranehna ngaradegkeun salat, mugia hatena jama-jama jadi cengeng manteng kana dongkapna ka tempat maranehna. Sareng mugi Gusti maparin kurnia ka maranehna mangrupa bubuahan supados maranehna muji syukur. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis samaa. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya sayaktosna Gusti uninga kana saniskara anu ku abdi sadaya di buni-buni sareng anu ku abdi sadaya ditembrakeun namung henteu aya nu buni mungguhing Allah mah saeutik oge boh anu di bumi boh anu di langit. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Sadaya puji kagungan Allah anu parantos maparin ka abdi saparantos kolot pun Ismail sareng pun Ishak. Sayaktosna Pangeran abdi maha ngadangu kana pidoa abdi sadaya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nun Gusti Pangeran abdi mugi Gusti ngajantenkeun abdi miwah anak incu abdi janten jama-jama anu tetep ngaradegkeun salat. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya mugi Gusti ngaijabah doa abdi.
Gusti. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, mugi Gusti maparin pangapunten ka abdi sareng kapun biang miwah pun bapa sareng kasadaya jami-jami mukminin dina dinten dilaksanakeunana balitungan. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Jeung pomapisan maneh Muhammad ulah nyangka yen Allah taledor dina saniskara anu dilampahkeun ku jalma-jalma anu darolim. Saestuna Allah ngan maparin tempo ka maranehna nepi ka waktu molohokna sakabeh mata. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Maranehna datang paheula-heula nyumponan panyeluk bari tarangga sarta panona hanteu ngiceup-ngiceup hatena kosong bolos. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من zawal. Jeung gara elingan maranehna kana poe tumibana siksaan ka maranehna pok jalma-jalma anu darolim nyarita nun Pangeran abdi sadaya paparin tempo abdi sadaya sakedap mah tan wande abdi sadaya bade tumut kana pangajak Gusti sareng baris tumut ka rasul-rasul. Nah lain maraneh teh geus susumpahan samemehna yen maraneh moal rarobah. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Jeung maraneh geus matuh di tempat matuhna jalma-jalma anu darolim ka dirina sorangan jeung geus tetep ka maranehna kumaha tindakan kami ka maranehna jeung kumaha kami maparinkeun misia-misia ka maranehna. Wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Jeung maranehna geus ngararancang tipu daya tapi kauninga ku Allah tipu daya teh sanajan upama rarancangna bisa ngamusnahkeun gunung oge. Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzuntiqam. Ukituna ulah nyangka yen Allah bakal cidra kana janjina ka para rasulna. Saestuna Allah maha gagah nu kagungan wawalas. Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Nyaeta dina poean bumi diganti ku bumi nulian jeung langit pon kitu deui sarta maranehna sakumna baris karumpu madep ka Allah nu maha tunggal nu maha perkasa. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Jeung maneh bakal nenjo jalma-jalma anu darosa dina poe eta bebarengan diborogod pasambung-sambung ku bangkol. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaianna tina karet aspal anu panas jeung beungeutna katutup ku seuneu. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat
إن الله سريع الحساب. Allah bakal nibankeun wawalas ka jalma sabobot jeung saniskara anu diusahakeunana. Saestuna Allah gancang pisan balitunganana. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Ieu Quran teh katerangan anu cukup pikeun manusia jeung supaya maranehna menang pangwawadi ku eusina jeung supaya maranehna nyerahun yen anjeunna Pangeran nu Maha Tunggal sarta supaya jalma-jalma anu boga pikiran areli